Balat meni kuat barala kieu aing mah iyo aing sebel da ka motor teh jarajan henteu ngarimpen di dieu mayar parkir henteu kamari di pentaan nyimpen motor di parkir maja teh anu ganti alih jeung jadi tukang parkir lain tukang warung tapi da teu ngalarti emangna oge ini ampun da isu kesangan penting mah tara kesangan da teh boga salaki nya heuh saja ampun dah aya si Jepri jeung si Iyong pagawe teh nganjuk jeung ngareleg aing teh heuh da aing teh tukang elegeun meureun naon teh udah nganjuk teh deung sepik bokis teh aya sa Iyong jeung si Jepri teh kedapnya nong neng nong anu geulis bade kapayun heula kopi geus buru sagelas kapayun heula mayar henteu nepi ka ayeuna di itu geus baraha duiteun eta hutang kopi lamun ku aing di hiji-hiji kan eta kopi geus aya 2 galon mah teu mayar-mayar kembe aing mah ngomong-ngomong ka mararana eta nya si Jepri jeung si Iyong lauk aing ka mana nya aing ka marasaan maneudeun lauk lele di dieu segede bitis goblok apa be aku utak-utak kitu nya diserang aku anu nyopet di bang lauk pasti sisa Iyong yang mau balik dia jelema eta mah ieu ngucat kitu nya ka dieu nya Yep, kagak naon. tah heuh cenah polok aing teh lauk lele di dieu Yeh, henteu. Semang nu lauk di dieu. aing segede bitis keur ngagoreng ku aing sia mah sia sugan Yeh, naon aing ya ngomong-ngomong aing ngopi. Nu serangan aing si Nong. utang aing geus gede Masihna duaan mah mainna nya sorangan namun ngomong na duaan pan bisa diheureuyan ge kumaha. ya lamun aya pamanjerna mending kene manjer heula si eta mah comel sok loba ngomong jadi goreng aing teh lamun sok loba nganjuk teh ka manehna teh Terus ayeuna kumaha aing ngopi ye. ayo kadinya we lah Ya, kumaha we urang pura-purana keur loba duit heeh. motor saha deui Jep, Yang. Deh, Nong. Geus di marana aja. Ya aja. Oh, Loba duit aing ye. coba duit ayo geus ngin kopi lah Kopi lah aing susu. ampun. dan susu Aing mah rada bodas. Pas aing ngerti deung manis ya. Tapi Tapi hari ini aku mah baik kepada kalian. aing naon Nong? kalau geus ayo jenkeun tah Itu mah baik hatinya. Aing kok hayang naon? Bodas. Kopi bagong. Keceplosan. Kopi sapi. enggak belum Anu. Aing rugi, Japri. Kopi naon maneh? ayo ngin kopi we aing gua aneh lah sakia ngomong ge ampun aing Kembang boleh. Aing sebelah bener lah. Monyet. Bukan bahagia. Hah? Cenah cek sia susu coklat. Sama susuna coklat cenah. Aing bodas. Saya tahu deh kedang sapu di mana? Oh iya kedang. Si Nong. kumaha caranya bade barengan cok rokok mana rokok sok terangan juga Heuh mah ulah kasar-kasar ka mainna mah. Sok nyentil aing aing. nyentil naon Sia teu ngarti si Nong lamun geus ieu. Naon deui? Hayang naon deui? Iya. Eta kan hayang susu geus, kopi geus naon? Aing ieu praku susu doang anu nu kitu teh teh. Naon nu kipis? rokok Rokok sia teu ngarti. Aing buru si ayeuna mah ge. heeh Oh. Sama geulis ayeuna mah nu. Hai. Sareng aing. rokok mah cocok bacot Heeh. Baraha rokok naon? Naon nya? Bungkusnya duaan lah Sabung dua Nong. Heeh. Samsu Nong. Rokok Samsu eueuh, Samsu mah ah. Oh, naon we lah? Yo. Campur nami geus tong anjuk ieu mah urang mere. Beujeut. Aya nu ulin penting ka urang babaturan tah. si teu ngomong-ngomong anu ulin teh Ye, awewe dulu, lain lalaki. lalaki. Sehingga dipitnah dah. Yo, engke deui lamun aya deueur awewe ngomong. Arek keur naon? Nya Arek ka maneh teh, Yong? nya sih ngarti we sih. Ye, ulah, Yong. Ulah. Geus geus bae kalaparan. Gak ngarti ya bener. Udah buru rokok. Aing ngaheureui, aing mah. Ya, aing bager cenah mah. Ieu, nong ngamere nya, ceun nong keur bager tah. Sok. Aing palaur sih bager teh dah. Nya. Ai bager diomong. Ai galak diomongkeun keneh wae atuh urang teh kudu kumaha ieu teh. Yong, Jep. Hayang calik atuh di dieu. Cek warung-warung sia da nya bade direk mangkat
ada kangen, ulah angkat kan. Semangat sok. Ayo, balikin dia. Ya, nong ek makat lah nanti kulian. Tuncek lah, tapi tong lila-lila ya. Ulah sore atuh. Gede ka dieu. Ih. Soalnya mah ngarek hayat. Ka Jepri jeung ka Iyong. Nya. Ayo, bro. Nong ek ditulah lah. Ya. Ya, ayo, tong lila. Moal. Yo, Yes. Oh, net. si nong omonganana sih kan aya maksud sih. Tadi Si kan merek kode teh. justru aing tadi nek ngomong ka sia, aing kasinggung si Nong. Tadi nek ngomong, keke si Nong kuatin mah duaan. Kuatin naon? Maksudna mena ngajakan kos kitu. Dah randal geus lila mana mah. Atuh teh ya. Wih si tadi ge ka aing ngomong bari ulal elel teh ya. Oh, kobra teh. Pos kobra. Wah, bener eta menang tangan yang urang kudu peka ta. Berarti orang kunyangan buat kuat ya. Obat kuat. Sia heula apa aing heula ye? Suye teh biasa urang mah. Mending mah aing heula. Sia boro-boro keur milih obat kuat sia. Tadi ge nganjuk. Aing mah teu kudu meuli Jep, Sa. loba. Teu ieu teh dah. Ge jambe ke naon bonteng ke. Sia bisa ngaracikna. Ya bisa. Wah, Gampang eta geus itu mah. aing kuat we henteu utah ugar dina ngeun sia mending kene ka RT Sedeng. Ya heueuh. Mana kan pengalaman. Ayo sih, Mana usah mana pernah buru gitu-gitu ge. Oh pernah? Salah obat kuat tadi. Nah, RT ye. Kebeneran Aing kanyahoan ngitung amplop soranganan wae. Kan sapa warga lain ye. Tekeng gitu. Kade teh. Rekes. Bekasi naon sih? Aya anu arek hajatan, Jep, Yong. Teh loba-loba teuing masuk ka wadul teh. Pos ronda turuskeun balala kitu. Nguruskeun amplop. Kan perlu biaya warga teh. Perlu berpikir. RT teh. Yang lain tadi mencurigakan ya. Oh. Naon, Jep, Yong? Tah, si Iyong rek nanyakeun. RT kan pengalaman harita. Rek nanyakeun obat kuat, kumaha sih ngieuna? Kuat ya. Kumaha Obat kuat. Racikna. Obat kuat. Itu biasa. Sek jeung saha? Ya, yang nyawa. Wae. Yeuh. Pas ente datang ke RT. Nah, pasin ayo. RT mah boro-boro saronde. 12 ronde ge kuat. Buset teh. Bener teh. Bener teh ieu. Coba tanyakeun ke warga ieu 12 ronde kuat. Nanyakeun ka warga. Jadi aing tina nanyakeun ka warga. Wah. Jangan jangan anu isu kukurubukan di kebon teh ieu ieu ka tetangga ieu. Kade teh ah. Ngomong jadi RT. Ulah mentang-mentang RT. Henteu. Ku aing ke dibere rahasiana. Naon sih? Tapi sia boga duitna teu jang nyeracikanana. Tak pugu eta. Ayeuna mah RT heula masa ka warga kudu duit heula. Tuh sia mah. Barang heula teh. Ka warga sorangan mah. Apal pentil jambu, Apal? apal daug soang. Apa lah ini eta mah? Henteu no kebo. Bau atuh nu kebo mah. Bau. Engke ku RT pentil jambu jeung daug soang dihijikeun. Asa sia daek ngarinumna. Tah, geus urang ya bener kena terima jadi. Terima jadi. Nah, ku aing geus diracik. Ditambahan ongko ku aing kumani gajah ya. Sia kade awewe nang ke gempor karunya. Ya asli teu teh. Uset ieu aing ramuan leluhur aing ieu. Langsung reaksi teu. Uset langsung jejereg teh sia. Saya geus. Tapi sia eutik ewang. Ulah sorangan buset lamun sorangan bahaya. Heeh, coba aing. Tah si Japri. Celah. Si Japri. Sejap. Benar ya mana naon ieu? Oke ya. Pahit. Tah kade kedeung deui. Aya hasil mah kade make eta deui. Di tai ucingan saeutik ku aing. Kamu tur kitu. Aduh, mang grugit. Eta RT. Buset pan ameh tambah mujarab. Rada asemnya teh ucing saeutik. Aduh, geus ajeunah da geus diinum. Geus, nya mangkat. Nah, ngomong-ngomong. Tuga duit saya teh. Mau ganti. Ya ieu ge lamun meuli mah sia 200.000. Sia uang jalan ti aing keneh wae. RT sok teu ngarti. Ngerti. Ya saya baru Uang jalan heula.
Sia mah. Ampun aing boga warga kieu. Coban lah goceng ewang men kopi tah 20.000. Ah, Kade masalah amplop tong beja-beja ka warga heuh. moal teh siap. Anjing Yong, serius karasacan Yong. Buat aku na anjing ya RT. Barang Anjing, anjing RT bener kuat ya RT. Anjir, edan nih usat ieu mah 20 ge kali ge kuatin ieu mah Yong. aing baur mah teh terus we kieu ya aing baur dia. Aing por kieu wae teh nya. Aing ieu kesok karunya. Ieu urang Aing baur karunya si Nong na ieu. langsung ka ditu. Nya langsung buset amun teu dieta keun. Hayu jadi. Si Iyong si Jepri kamaran. Sudah teh ngomong sakedeung. Ong. Aing kedeung heula. Aing meuli reungas dengklok. Oh. Si aing teh gua Nong. Kedeung heula. Wah, Siap bulan. Iyong. siapa maksudna naon? Aing datang ya. Aing geus datang ieu. Aing teh gua Nong. Aduh, sia mah obrol bisa. Aing sih kunaon hinom naon. Eta leumpang sia meuli kos Aing cenah sia tadi aing minta bantuan, minum obat kuat heula. Sia, Langsung lah. tadi cenah meh kuat awak sia tadi aing geus. Sia kan cinta di sore. Aing wanita lain arek naon. Ngalah ngatan. Kunaon. Enggak, aduh.